Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna bagian anu ka salawe nanya pamiarsa. Terang salawe teh 25 atanapi 25. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan arehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngerah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu ka 25 na urang teraskeun deui. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzelan di tengah jalan. Tompak dong dong tes. Nasaha anu seuri asa piraku tukang kebon mah tengah peuting kieu seuri buah edan sugan buah-buah memedi kitu nu seuri teh kitu ceuk lamsijan ngomong sorangan bari jung cengkat tina korsina. Kabeneran maehna ngahaja can wakasare lantaran hatena asa teu jongjon. Ngan untungna hari neng eis mah geus miheulaan sare di kamarna. Nalika lamsijan keur luak lieu kolebat katempo tina kaca teras tukang ngolebatna kalangkang hideung anu ngajuringkang disusul ku ngearna sorak koreak ti suhunan. Atuh ari nempo kitu mah lamsijan jadi sember sabab manehna mah estu polos bolostrom alias teu boga keahlian nanaon khususna dina widang kagaiban. Aduh cilaka asa kudu pibalain gede kaya kieu mah cilaka ucapna bari gentak ngagerewan Nyi Patimah 3 kali teu poho ngusap batu mustika hezona. Nyi Patimah tulila wush ti arah luar ngabelesat kalangkang hideung anu nembus kana kaca. Gerakanana kacida cepetna laju nyamber awak lamsijan anu keur ngusapan batu mustika hejo kalayang. Harita lamsijan dibawa ngalayang keluar.
hebatna saking kusaktina si kalangkang hideung teh nu taya lian si Bayu Ireng alias si setan marakayangan ti alam kubur. Harita mawa Lamsijan molos ngaliwatan angin-angin. Ku ayana hal eta tangtuna tenimbulkeun kageruhan. Wus harita si Bayu Ireng mumbul kawang-awang. Telila kudu berak. Lamsijan dibebetkeun satakarna di pakarangan imah. Hudang sia. Hudang. Ari sugan teh ilaing teh jalma sakti. Tetela bila kadar oge keuyeub apu kieu badut. Make jeung kudu ngahudangkeun aing sagala atuh si Daud ditanyang hareupan nu kieu badut. Ceuk si Bayu Ireng kituna teh bari ngajega dangah sombong naka. Lamsijan anu ngagoler ngarasa cangkengna asa potong, matana burem kitu deui, sirahna asa jadi lieur 7 kuriling, tetempoana ranyai kararoneng. Bari nahan ka nyeri kalawan ngawani-wanikeun karep, Lamsijan tumanya ka si Bayu Ireng. Nasaha kisanak manusia atawa ririwa naon salah kuring nepi ka kisanak mawa kuring ka dieu. Hei manusia bisingia ngayang nyaho kaula makhluk di alam kubur ngahaja datang ka ieu tempat pikeun ngaberesan nyawa ilaing sakalian bari rek mawa anak parawana si Daud. Ari ngadengen neng euis arek dibawa ku si setan kubur mah. Sanajan sakujur awak karasa ringsek, Lamsijan gentak nguniang hudang najan bari jumarijeng. Nya naon urusanana setan. Maka rek mamawa neng euis sagala. Moal bisa deuleu, moal bisa. Sentak Lamsijan teu ngeuleudeung bangun taya kasieun. Sedangkan si Bayu Ireng kalah muwuh seuri bangun anu ngeunah pisan. Alus ngoge aya kawani ari kabogohna rek diiwat kabur mah. Tampanan ieu manusia, tampanan. Ya, sabrut. Si Bayu Ireng harita nyebrut narajang ku cakarna anu ranggoas. Rek ngapedol jajantung Lamsijan anu karek nangtung. Tapi sakali ieu mah si Bayu Ireng rada kaget lantaran teu disangka Lamsijan bisa ngagiwar sanajan awakna bari jumarijeg. Siut setplos. Panarajang si Bayu Ireng ngeplos ngadonewak angin. Nanaunan sia eta make jurus gitu ngaing asa karek manggi sia. Sentak si Bayu Ireng bari gentak narajang deui. Wus. Dua panarajang sekaligus dibarung ku ngaluarkeun hawa sakti ngagempur Lamsijan anu keur sasampoyongan jumarijeg. Tapi anehna hiji oge panarajang si Bayu Ireng eueuh anu keuna kana sasaran. Padahal seranganana terus ditingkatkeun murubut lir hujan silantang. But siut huplos galeong siut huplos. Gerakan Lamsijan ngagaleong teu puguh arah, tapi justru ku ayana hal eta si Bayu Ireng beuki heseun ngala Lamsijan. Bangsat ngedan manusia dadaun sia teh jurig, cek si Bayu Ireng bari tuluy gegerenyeman mapatkeun ajian Banaspatina.
War 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 war. Ngadadak dua bola seuneu Banaspati laju muter tarik hareupeun si Bayu Ireng. Sageus muter anu sakitu tarikna suru. Eta dua Banaspati nyurubuk ganas nakar nyieun puseuran ngepung Lamsijan anu masih kokoloyongan. Wududas. Dua Banaspati mental nalika meh-mehan nembus kana kulit Lamsijan. Jeleng. Si Bayu Ireng gentak luncat demi nyingkahan ajiana sorangan. Alatan malik deui narajang ka dirina. Beungeut angker hideungna dumadakan saseak pias. Dumeh teu nyana bakal menang perlawanan aheng kawas kitu ti Lamsijan. Curelat hus. Buak. Dua Banaspati laju ngahancat taneuh nepi ka jadi lombang segede baskom. Barang jeung kitu harita Lamsijan ujug-ujug nyuruntul jiga bagong ngamuk teu kanyahoan bari neunggeulkeun peureub panasna. Wudu diuk jabrot deus celang kudu berat. Iyalah. Si Bayu Ireng ngagoak nalika sakujur badana karasa panas. Kajaba teh eta awakna meceleng bari tuluy ragrag ninggang suhunan pendopo. Sabot keur kitu aringong teh adan subuh geus kadenge atra pisan. Atuh sapada harita cirim si Bayu Ireng tuluy las leungit pakralas ngiles. Sementara Lamsijan tuluy ngagoler leuleus taya tangan pangawasa. Sedangkeun tina embun-embunanana katempo kaluar haseup hezo anu terus ngabelesat ka awang-awan. Para wargi sadayana sora rungkadna suhunan gajebo ngajadikeun para badega padaud anu aya di imah burita jadi paciweuh kalaluar. Bari jeung lulungu keneh mata Mang Karto jeung Mang Ihin tukang kebon molotot waktu nempo pendopo geus runtuh. Rasa kagetna beuki tambah nalika nempo aya lombang segede baskom masih keneh ngelun ku haseup hideung. Teu jauh ti dinya breh katempo Lamsijan keur ngagoler dina kayan bajuna anu rarangsak. Astagfirullahalazim. Nah kajadian naon ieu euy? Hin. Itu Jang Ijan hin ngagoler hin. Gancang-gancang euy ente bejaan. Juragan awewe jeung Neng Euis hin gancang hin. Kitu ceuk Mang Karto. Hari weus nitah ka Mang Ihin sedengkeun mahena gancang ngadeuketan Lamsijan anu masih keneh ngalempreh teu empes-empes. Jang Ijan. Ye, udang ye. Ye, Jang. Aya naon ye, Jang? Ceuk Mang Karto bari ngagebi-gebikeun awak Lamsijan. Keur kitu tekung si Lila Neng Euis jeung Burita Juljol nyampeurkeun. Atuh Neng Euis mah tuluy we ngagabrug ka Lamsijan bari rawah riweuh. Kang, gugah Kang. Kang, kunaon Kang? Gugah. Mah, ieu tulungan Kang Ijan mah, tulungan. Kitu ceuk Neng Euis bari minta tulung ka indungna. Burita gancang nyampeurkeun bari nyabak da Lamsijan. Tetela pasti cabak masih keneh aya keketegna jeung ngareteg jantungan normal. Saterusna Burita marentah ka Mang Karto sangkan mawa Lamsijan ka jero imahkeun. Mang Karto, sok ieu Jang Ijan pangku we heula. Tuluy golerkeun dina kursi jigana ngan ukur kapihan wungkul ieu mah. Gancang Mang. Mangga. Temal Mang Karto bari tuluy regeyeng we. Mangku Lamsijan dibawa ka ruang tengah. Sanggeus aya di ruang tengah ler Lamsijan digolerkeun dina kursi. Torojol Burita datang bari moal sagelas cai herang. Tuluy dibikeun ka Neng Euis bari pok nyarita. Neng, ya coba teteskeun kana bibirna. Susugunan we atuh tereh lilir, sok gancang Neng. Satuluyna
Neng Eis ngalakukeun sakumaha parentah ti indungna. Kalayan tepati lila nyah mata Lamsijan beunta. Astagfirullah, cek Lamsijan bari ngorejat hudang. Dina kayaan masih bingung, Lamsijan pok ngomong, Neng, teu kudu naon Neng? Alhamdulillah, syukur atuh salamet mah. Ari makhluk nu tadi kamana kaburna Neng? Cek Lamsijan bari ruat reret ka Mang Ihin, ka Mang Karto, ka Burita, ka Neng Eis. Atuh sararean nu araya di dinya jadi ngahuleng, dumeh can ngarti kana maksud Lamsijan. Neng Eis kadenge tumanya, "Na aya naon atuh nu salarasna Kang? Eta salira dugi ka gertihan kitu. Coba acuk menira rangsa. Tas naon Kang?" Saacan ngajawab, Lamsijan nyobaan nginget-nginget heula kana kajadian anu cik keneh kasorang. Sagalana asa ngimpi, tapi nyata ayana sabab aya urutna. Sanggeus pangacianana kumpul ingatanana anyampak. Lamsijan mimiti nyaritakeun kajadian anu bieu karanapan. Puguh tadi teh aya makhluk anu kacida galak jeung pikasineunana. Ari maksudna mah cenah rek ngakalakeun akang jeung bade ngiwat Neng. Nya didinya akang teh sabisa-bisa we mela diri. Tapi alhamdulillah ku aya pitulung ti Gusti. Makhluk pikasineun teh akhirna mabur ngejahat. Cek Lamsijan nyaritana singkat tapi padat. Senajan kitu, nah hatena mah inget ka Nyi Patimah. Anu pasti dina hal eta boga peran kacida gedena dina enggoning nyingkirkeun si Bayu Ireng. Harita Neng Eis jeung Burita menis sepapias dumeh ruas kareureuhnakeun. Manehna ngabayangkeun rek kumaha teuing jadina mun nepi ka Lamsijan binasa. Atawa Lamsijan tadi peuting teh balik ninggalkeun imahna. Beuh nu ngajagaan. Alhamdulillah atuh urang sararea masih di tayungan kene. Nuhun Ijan, hidup geus nulungan ibu sararea. Tapi saha atunya anu boga niat codekah teh moal kitu? Burita henteu teruskeun ngomongna. Sabab Lamsijan kaburu manten nempas ngahaja sangkan we di dinya teu nyahueun kabeh. Entos Bu, anu penting mah ayeuna urang salamet. Wios kangge salajeng nama urang kedah langkung iatna tur waspada. Kitu cek Lamsijan. Sabab manehna yakin eta kajadian pasti aya keneh sangkut pautna atawa aya buntutna anu cangtang tu tereh kapanggih tungtungna. Sanggeus kitu mah Burita nitah ka Mang Karto jeung Mang Ihin. Sangkaneangan tukang pikeun ngomean pendopo anu rubuh. Da harita teh kayaan poe geus carang cangtihan. Sementara Neng Eis gura-giru beberesih sabasa kedeung deui gerek mangkat ngajar ka sakola. Kitu deui Burita katut Lamsijan sarua pada ting koloyong rek kacarai. Kira-kira tabuh setengah tujuhan harita Lamsijan miang ti imahna Burita. Bari ngabonceng Neng Eis sejarek dijajabkeun ka sakolanan. Sementara Lamsijan sorangan sanggeus ngatereukeun Neng Eis niatna rek nuju ka Cimrak heula pikeun nepungan si Lili lantaran geus rada lila teu patepung. Sakalian rek nanyakeun buku. Satepina di sekolahan Neng Eis omat-omatan sangkan Lamsijan ulah ngajauhan dirina jeung indungna. Sabab manehna sieun bisi aya deui makhluk anu dicaritakeun ku Lamsijan tadi peuting. Kang, wayah nanya salami aya keneh ancaman mah ulah tebih-tebih ti abdi sareng si mama. Abdi sieun Kang. Muhun Neng. Da piraku atuh akang oge bade tega. Moal Neng.
antosan we engke dijemput di ka dieu nya. Akang ayeuna bade ka Cimerak heula, bade ka rencangan akang. Teh malam sijan, najan bari jeung bingung ari pikiranna nama. Sabab ngarasa teu ngeunah mun kudu mondok moe di imahna Neng Euis. Tapi lamun teu kitu, kasalametan Neng Euis jeung Burita jelas kaancam. Saterusna lam sijan kadenge ngomong deui. Ayeuna mah ku akang dikantun heula nya Neng. Jik Neng nagara kalebet ku akang ditingalikeun. Cek lam sijan bangun nu nyaah naker ngomong nate. Sementara Neng Euis imut ngagelenyu bari tuluy asup ka sakolahan. Para wargi sadayana caturkeun di Cimerak nalika lam sijan geus nepi ka kontrakan anu aya di tukangeun kantor kecamatan Cimerak. Harita teh kasampak si Lili keur ngadaweung dina bale-bale hareupeun lapang poli. Atuh nalika nempo lam sijan pakurunyung si Lili meuni bungaheun pisan. Ai bagea jeung bagja euy pikeun uing. Sabab maneh geus datang deui Jan, bagea Jan. Cek si Lili bari gancang sasalaman. Duh, hampura Li. Urang karek bisa ka dieu deui ye. Da nya kitu geuning, loba pisan urusan anu teu disangka-sangka Li. Ih, teu naon Jan, teu naon. Anu penting mah waras badan heula we. Kumaha indung di lembur, calageur Jan? Tanya si Lili. Da kasakanyaho manehna mah? Lam sijan teh karek poe eta pisan hol ti lemburna. Alhamdulillah Li, sehat indung uing mah. Ari di dieu kumaha? Rame teh dagang teh Li? Puguh eta Jan euy. Tisaprak maneh harita gering oge. Dagangan teh sepi, sareuseut hayang mayukeun 100 picis oge. Jaba keur bingung ieu teh uing mah. Sabab pamajikan di lembur menta we dikiriman duit jang pangabutuh sapopoena cenah. Aduh. Leuheung mun di dieuna aya mah duitna. Kapan dieu mah nyaho sorangan. Ari keur sepi kieu mah sakalieun jang dahar sorangan oge hararese Jan euy. Cek si Lili semu ngarahu. Ngadenge kitu, lam sijan cukup maklum kana kasusah nu jadi sobatna. Nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi, gancang manehna nenangkeun si Lili. Tenang Li, tenang. Ayeuna mah leuwih hade, ngopi heula we jeung udud, sangkan rada rilek. Ngarah teu bego hayu ah. Keun masalah ngiriman ka lembur mah, di uing aya tah bisi rek dipake heula mah. Kabeneran uing boga tas simpenan saeutik Li. Si Lili ngadenge lam sijan nyarita kitu. Puguh we ibarat kagunturan madu kaurugan menyan bodas. Waktu lam sijan ngomong kitu teh. Bagjana taya hinggana sabab kula wargana di lembur bakal salamet tina bahaya alatan teu boga duit jangan apakan anakna. Duh. Alhamdulillah Jan. Nun pisan Jan oi, nun pisannya. Hayu tuah urang ngopi. Ke daguannya uing rek nyieun heula kopina. Aya keneh kitu kopina Li. Pan anyar kamari geus meuli tah ti tokona Ki Agus Jago. Di mana kitu tokona? Eta dina YouTube. Sok geura buka YouTube-na. Dina dongeng kasarad ka alam jin. Heug tingalian cing awas tah digigir belah kiwa, belah kenca. Di dinya aya tah tinggal klik we. Ke bakal ngaruntuy tah kopi hideung, kopi Lampung, kopi Aceh, aya lah pokona mah. Oh, nyatu ah. Engke mau balik dagang uing sakalian rek pesen. Lain balik dagang, tapi kudu bari lalajo, teken tah kopi. Bisi butuh kaos aya, butuh daster pikeun emak-emak nyondong. Ikat kepala jika KDM gubernur urang Bapak aing, aya deui. Oh, nyatu ah. Kemun nyalse lamun keparangan keur di Cijulang. Nginjem HP Neng Euis arek pesen. Nya alus. Hitung-hitung mantuan we ka Ki Agus Jago. Geus kitu mah
harita dua nana kajelararo. Saterusna telila torojol si Lili datang bari mawa kopi ngebul sanggeus ngaropi pelenyun dua anak arudun laju ngarobrol ngaler ngidul. Para wargi sadayana gancangna carita saminggu tisaprak kajadian serangan si Bayu Ireng ka kulawarga Burita. Tetela Pak Daud teu pernah nembongkeun dirina nyumput teu loba liar. Boro-boro ari aya datang mah ka imahna, malah bejana oge nepi ka suwung. Kaayaan ieu tangtuna ngajarikeun tanda tanya pikeun Burita jeung anakna mah. Ka mana nu sabenerna Pak Daud teh? Dina hiji mangsa poe Minggu isuk-isuk waktu lamsijan aya di imah jeung Neng Euis. Burita kapaksa merdih tulung ka lamsijan supaya nepungan Pak Daud anu sangkanana aya di Batu Karas di imah pamajikan anu ngorana. Jan, wayahna we ibu rek merdih deui tulung ka hideep pikeun pangilikankeun Pak Daud ka Batu Karas. Sabab kapan ieu teh can puguh pitungkasna. Kira-kira rek kumaha lengkanu saterusna. Selain ti eta sakalian we hidup nyarita ka Pak Daud in boga paniatan kitu rek ngalamar Neng Euis anakna. Ulah hariwang ari perkara disajurjuan jeung henteu nama. Nu penting mah geus nyarita we ka kolotna ka bapana. Keun kadituna mah kumaha ceuk ibu we. Jeung deui ari masalah si Deni ulah jadi panghalang. Pohokeun we da moal pi benereun jalma kitu mah pasti sarwana jeung Pak Daud kalakuanan hidung belah. Mangga Bu, ku abdi bakal ditepangan ka ditu Pak Daudna. Nya mudah-mudahan we anjeunna nuju aya ka sampah. Euis mah antosan we atunya di bumi. Ongkoh akang oge bade sakantenan aya peryogi ieu teh kanu sanes. Ceuk lamsijan bari sakalian mapagahan Neng Euis supaya ulah milu. Mohon mangga Kang. Tapi kanu sanes nanging lami teuingnya bade ka saha kitu Kang? Bade nepangan heula kepala sekolah ieu teh kangge dinten Senen. Pedah di sakola anak periogin buku saurna. Neng Euis unggeup. Sanggeus lamsijan ngajawab kitu mah. Nu satuluina lamsijan laju miang nuju ke arah Batu Karas demi nepungan Pak Daud. Najan rada sumoreang tapi dalah dikumaha demi ngabelaan ti pamajikaneun. Bari jeung susuganan kabiruyungan aya jodona. Harita lamsijan maksakeun maneh ngeureuyeuh numpak motorna, motor Krypton ngajugjug ka pademukan Pak Daud. Na pikiranana lamsijan geus ngabayang-bayang rupa-rupa masalah anu baris di sanghareupan. Tong boroning mun geus kedal rek ngalamar anakna Pak Daud. Najan ayeuna kasebutna masih bobogohan. Ujian jeung cobaan lain belen-belen kaasup waktu saminggu ka tukang. Nalika aya serangan gaib ti si Bayu Ireng. Da geus pasti eta teh kalakuan atawa lampahna Pak Daud. Na pamikiran lamsijan main aja jadi bingung. Ditinggalkeun karunya. Ari diteruskeun kapan kitu buktina. Maklum damun cacakan dirina berat beunghar mah. Tibareto mula oge Pak Daud teh pasti panujueun. Tapi kilang kitu oge ayeuna mah kagok asong rek beureum atawa hideung pisan oge daek teu daek kudu disanghareupan. Kumaha teuing ceuk Gusti we hasilna mah. Nu penting usaha heula kitu nu aya dina pikiran lamsijan dangat harita.
teu karasa kulantaran make motorna dibarengan jeung ku ngalamun. Harita ujug-ujug perjalanan teh geus nepi weh ka tempat anu dituju. Sanggeus nyetandarkeun motorna, harita lamsijan nenjewan heula ka sakuliah imah gedong milikna Bumia. Tapi nalika lol lamsijan ngelol, no atuh ari ujug-ujug ulu waktosna kabujeng seep ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.